Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan dibubuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna kantun bagean anu ka-7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngeurah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagean anu ka-7 Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Harita si Dosol kalah ti beberege ngagugusur tambang anu nyanggred kana anak embe opat siki. Meureun maksudna mah eta anak embe anu opat teh rek dibawa ka jero imah. Anak embena ngadon pating berele bari mararod embungeun dibawa asu. Si Radok ngalieuk ka tukang, "Bre, katempo si Dosol keur adur regeng ngangenyang tambang." "Ari si laing kuna naon deul Dosol? Hah? Juga jelema teu eling geuning. Eta di kamanakeun anak embe di kamanakeun ha?" Ceuk si Radok nyentak ka si Dosol bangun anu keuheul. Aduh, ampun teuing aing mah Dosol. Abong si Dosol, yo anak embe mah ulah dibawa ka jero imah dulu Sol. Cek si Bengo. Terus kamanakeun atuh? Ditendon di buruan. Kumaha mun ngarencar karabur jiga ayam tadi? Daek itu si laing Bengo ngudagna. Tembal si Dosol, asa bener ngomong gitu nate. Edan cang Dosol, cang sok tambang natalikeun tah kana tangkal buah tuh hiji genjeng kebo dulu. Si Radok gemes naker keuheul ku pamikiran si Dosol anu butekna beaku sorangan. Teu nembalan deui
si Dosol tuluy mawa deui anak embena, terus dicangcang kana tangkal buah, dideketkeun jeung tambang panyangcang munding. Sanggeus kitu mah kalacat weh, si Dosol ngalacat kana golodog, bus weh asup ka jero imah. Kasampak di jero imah, si Radok jeung si Bengong geus dariuk sarila dina samak. Sedangkeun ari pribumina mah teu katempo, teuing keur ka mana heula. Atuh gek, si Dosol diuk gigireun si Bengong, teu nyaritana naon, ngadon tungkul we bangunan nu ajrih naker. Aduh, lila geuning Den Darma teh Kang, ka mana heula cenah nya? Cek si Bengong ngaharewos ka si Radok. Teu wani tarik-tarik nyaritana. Si Radok teu ngajawab, ukur ngantelkeun curugna kana biwir. Nitah jempe ka si Bengong ulah loba tatanya. Karek oge si Bengong rek nyarita deui kurunyung. Jalma nu keur diomongkeunana ngurunyung. Gek diuk pareup-hareup jeung anak buahna nu tiluan. Duh, hampura kula rada lat mairanana hampura. Wayah kumaha tadi arindit ti lembur ka dieu. Meni nepi datang sareupna geuning, timbarana heula ieu teh. Cek Darma Seta ngabagi reret kanu tiluan. Ari mangkat ti lembur mah subuh kene Den. Mung tadi teh di jalana seueur gangguan pisan. Jadi weh kaburitan di jalan dugi ka dieuna oge sore ieu. Walon si Radok di barung ku Manggun. Loba gangguan naon? Loba gangguan teh aya bancang pakeuh atawa kumaha Radok? Teu aya bancang pakeuh mah Den, teu aya. Ngan ieu si Dosol anu ngalilakeun di jalan teh anak embe anu ditungtuna teu daekeun wae nurut. Jadi we lila di perjalanan Den. Cek si Radok ngajelaskeun anu satarabasna. Atuh puguh we tumerapna ka si Dosol, lain deui matak beureum kana beungeutna. Antara ambek jeung era. Ambek ka si Radok anu nembleuhkeun kasalahan ka manehna. Erana ku Darma Seta salaku pamingpinna. Nyakeun wae lah. Anu penting mah ayeuna ilaing tiluan geus narepi ka dieu. Cik. Kuring hayang ngadengi. Naon wae nu geus kajadian salila anjeun Radok sabatur batur teu ka dieu wae teh aya naon nu kajadian. Sabab datara biasana nepi ka ngampleng aya kana 2 mingguna leuwih teu setor bebeunangan ka kula. Nah aya halangan atawa kumaha? Sok geura caritakeun ka kuring. Cek Darma Seta nitah nyaritakeun naon-naon anu kungsi karandapan jeung kajadian ku si Radok sabatur batur. Samemeh nyarita, si Radok narik napas heula. Ngareret ka si Bengong. Ret deui ka si Dosol. Teu lila pok nyarita. Sabenerna mah taya kajadian naon Den. Ukur aya gangguan saeutik. Ari soal telat nganterkeun hasil usaha mah memang keur diparangkeun hese we minggu-minggu kamari mah barang siarna Den. Coba hujan wae deui. Jadi rek ngarampog ka tukang es teh barugan duit. Rek ngarampog anu ngukut ingon-ingon pan jelemana araya di imah narungguan sababaraha hujan teh. Jadi Mamang jeung 2 anak buah Mamang teh jarang indit laliar barang siar Den. Mugi we Aden ulah kurang-kurang ngamaklumna ka Mamang tiluan. Cenah cek si Radok.
bebeja terus terang ka Darmaseta minangka gegedugna. Da senajan umurna sahandapeun oge ari ilmu pangaweruh mah si Radok jeung nu duaan teh jauh tangeuh lamun dibandingkeun jeung ilmu panemu nu kacangking ku Darmaseta. Matak maranehna jadi anak buahna oge kitu kusabab salaku pataklukan ti Darmaseta. Heueuh, tina naon ari ukur kitu wungkul mah. Da kuring oge teh hayang loba-loba aranjeun setor ka kuring teh. Anu penting mah bebeundangan we aya saeutik-eutikeun ngirim ka dieu. Pan mamang tiluan oge sarua kabagean. Tapi ceuk rarasaan kuring mah aya hiji kajadian anu kungsi karandapan ku mamang tiluan beunanya. Sok we caritakeun sagarupana. Ulah aya nu disumput salindungkeun. Soalna rada beda karasana kakula ye. Yen mamang nyarita teu saujratna jeung teu sajujurna. Sok geura caritakeun. Cek Darmaseta. Tetela. Pirasat Darmaseta seukeut. Bisa ngarasakeun tur nganyahoankeun kana naon rupa anu geus kajadian anu tumiba ka anak buahna. Atuh sakadapan mah si Radok jempe, reat kasih bengo, pok nyarita. Ngo, sok caritakeun kajadian anu basakeur waktu peuting kamarina di lembur Cimaranggi teh ya. Sok kuiling bengo. Sabab dewek mah panteu nyaho mimitina. Da sidik teu milu operasi peuting eta mah. Ukur nulungan wungkul, basa si Laing jeung si Dosol tarung ngalawan dua urang teh ya. Sakumaha cek siling teh sok caritakeun bengo. Atuh si bengo teu leleda barabat we. Manehna nyaritakeun kajadian. Timiti manehna jeung si Dosol asup ka lembur Cimaranggi. Anu paniatanana taya lian rek ngaranjah pakaya urang lembur eta. Tapi operasina beunang digagalkeun ku dua urang jalma. Nyatana Wirayuda jeung Mang Mansuri. Si Radok ngaku. Si Bengo ngaku terus terang ka Darmaseta. Yen manehna rumasa eleh jajaten ku eta duduaan. Lamun peuting harita teu kaburu ditulungan ku si Radok mah teuing kumaha nasibna. Pokona kabeh ditek-tek kalawan gemet taya nu kaliwat. Sanggeus beres nerangkeunana kadenge si Bengo mungkas guaran caritanana. Tah, kitu kajadianna mah Den. Kakarak tah Mang aya jalma nu pangartina jiga kitu Den. Mang jeung si Dosol oge memehan kacerek. Lamun teu kaburu dibawa lompat ku Kang Radok mah Den. Cek si Bengo bari ngareret ka si Radok. Sajongjongan Darmaseta teu waka nyarita. Katempo tarangna kerung, sirahna unggut-unggutan, bibirna dipanyun-panyunkeun. Teuing naon nu aya dina jero pikirna. Sanggeus rada lilaret, Darmaseta ngareret ka si Radok tuluy nyarita. Ari ku Mang geus kungsi di jorag deui eta lembur Cimaranggi atawa acan? Teu acan Den. Ongko apanan Mang teh ngudag waktu hayang buru-buru boga setorkeuneun ka Aden. Lamun Mang tiluan asup deui ka lembur Cimaranggi nya tangtuna moal aman jeung moal bebeunangan kangge setor. Da pasti bakal leuwih regreg anu ngajegaan lemburna oge. Nya kapaksa we Mang jeung ieu nu duaan teh barang siarna ka lembur sejen heula we samantawis mah. Lumayan tah aya bawaeun ka dieu kangge setor. Tapi ku teu ngajoragna mamang ka lembur Cimaranggi, lain berarti mamang sieun atawa gimir ku eta dua mangklo. Engke lah lamun geus aya waktuna mah ku Mang rek dicorag ka imahna sakalian Den. Cek si Radok nerangkeun alasanana ka Darmaseta. Nya alus atuh ari boga pamikiran kitu mah. Da jeung nyana sagala rupa oge kudu make perhitungan.
ulah gudabas gedebus matak tepi hadeun balukarna. Eta kira-kirana bener Mamang sanggup ngayonan eta 2 mangkruk anu geus ngarubuhkeun si Dosol jeung si Bengo tadi. Nyatu piraku teuing mang kudu eleh atawa sieun ku urang dinya mah Den. Tiba heula oge teu kacaritakeun aya jalma nu teuas urang lembur Cimaranggi mah. Siap Den, jawab si Radok songong naker. Bari jeung manehna can panggih jeung can apal saha sabenerna Wirayuda anu geus ngarubuhkeun salah saurang anak buahna. Nya syukur atuh ari kitu mah. Hartina kuring tu kudu pepileueun turun leungeun meureunannya. Ari ku Mamang masih bisa ka ungkulan mah. Tekada Den, tekada. Ulah disarwakeun Mamang jeung si Bengo. Komo deui disarwakeun jeung si Dosol mah. Ulah Den, jauh atuh Den. Cek si Radok deui bari ngareret kanu duaan. Puguh we nepi ka bareureum beungeut si Dosol jeung si Bengo ngadenge caritaan si Radok model kitu teh. Nyasatna asa disapirakeun ku si Radok. Tapi duanana ukur cingkeremet we dina jero hatena. Da memang nya buktina mah kitu. Pangarti maranehna mah memang aya di sahandapeun si Radok. Matak si Radok dijadikeun gegedug garongna oge. Para wargi sadayana harita wanci geus liwat ka wanci sareureuk kolot. Teu karasa waktu teh ku ngobrol mah. Padahal marenehna garunaman catur teh ti memeh dur magrib. Di luar kadenge sora gaang jeung jangkrik reang patembalan anu dipapaes ku serat ciang-ciang. Patema jeung sora-sora sato leuweung sejenna. Ti kajauhan kadenge sora bagong pating saregrok. Kadenge oge sora anu hos-hosan. Teuing sora naon. Kangaranan imah di tengah leuweung atuh. Rupa-rupa sasatoan oge pasti loba pisan. Anu pamustungana nama paguneman catur teh lekasan. Kasapih kurasa pitunduheun. Sanggeus ngarasa tunduh, Darma Seta ngoloyong asup ka kamar tempat khususna. Ari si Radok jeung anu duaan pating goledag sarare di patengahan imah di amparan ku samak pandan. Lila oge kadenge kerekna pating salegor patembalan jika kebo menang mencit. Padahal maranehna teh timiti anjog kadinya tug nepi ka harita teu kaburu dalahar sabab kajongjonan ku ngobrol jeung Darma Seta. Tapi rasa lapar teh kaelehkeun ari kurasa tunduh mah. Jeung deui alasanana mah era ari rek menta dahar secara langsung teh. Lilana wanci peuting teu kacaturkeun dina ieu carita. Urang caturkeun deui dina poe isukna. Harita wanci liwat haneut moyan. Si Radok jeung si Bengo katu si Dosol geus araya di satengahi ngalampahan. Sanggeusna tadi amitan ka Darma Seta yen rek marulang deui ka patempatanana. Kusabab lalempangna dibarung kumawa beteung anu kosong atuh karek sabaraha lengkah oge tiluanana geus ngarasa lalungse. Komo si Dosol mah ti barang indit oge meuni peprayengan barinya kelan beteung. Lempangna oge katempo rada rarampeolan jiga jalma anu keur mabok. Kunaon ari si laing Dosol meuni sulantar solonton? Sulayang soloyong gitu lempang di deuleu. Kawas nu weureuh ku cubung sia mah deuleu. Kunaon? Ceuk si Radok bari ngagerendeng. Tuluy ngarandeg lempangna. Atuh si Bengo oge nurutan eureun. Ngajanteng tukangan si Radok. Dari si Dosol mah lempangna teh panghareupna. Ngadenge si Radok ngomong gitu, si Dosol tuluy ngalieu ka tukang baripok nyarita. Kunaon
pugu uing teh perih betung ti penting mula kene Kang. Tadi isuk-isuk kalah karurusuhan idit teu memuluk heula. Ari Akang jeung si Bengo teu kerasa lapar kitu Kang. Cek si Dosol rutret kanu duaan. Nya sarua we ari lapar mah deuleu. Da akur jelema sia teh. Tapi naon tapi teh Kang? Era goblok. Era menyerek menta dahar. Jabaden Dharma setan teu nawaran dahar di ka urang teh. Da kagok mending langsung we amitan balik tadi teh. Keun bae lah. Engke dihareup urang neangan dahareun. Sugan we atuh aya pelak sampe atawa naon we anu ngeuna di dahar. Daripada ngerakeun menta kadunungan mah deuleu. Deuh, padahal mah apanan dina buntelan anu ditanggung ku Akang teh loba dahareun Kang. Malah beas jeung anu lain oge kumplit sagala aya. Heug tadi teh mawa saeutik mah da moal beak di dahar sabulan dipake barang dahar soranganeun ku Den Dharma teh Kang. Cek si Bengo milu mairan. Pabelit letah atuh sia teh. Barang anu geus dibikeun di penta deui mah pabalik letah. Aparan engke jatah keur urang mah hasil babadog anu engkena deui. Nu disetorkeun ka Den Dharma mah eta mah jadi hak kabeh milik Den Dharma. Kitu apanan ceuk Den Dharma seta oge. Basa tadi peuting, kitu hakna. Cek si Radok ngajelaskeun. Nya teu naon meureun ari ukur keur dahareun sakalin mah Kang. Lain rek menta loba-loba barina oge. Tapi keun bae ketang lah da geus ayeuna mah. Piraku kudu balik deui mah ka Den Dharma, ka era-era. Tembal si Bengo deui. Anu saterusna mah tiluanana naruskeun deui laleumpangna. Rek balik ka tempat panyicinganana. Ari tempat panyicinganana ayana di hiji tempat anu jauh ka Pilemburan. Di hiji pasir anu nanggang sisi leuweung. Lumayan jarakna jauh keneh. Lalampahan nepi ka tepi ka anu ditujuna teh kurang leuwih meakeun waktu setengah poeun. Harita teu karasa wanci geus liwat tengah poe. Si Radok sabalad-balad rareureuh heula di handapeun tangkal. Bari nuuskeun kesang anu ngagarajag maseuhan masing-masing awakna. Coba euy dengan cai ka ditu Bengo. Dewek asa teu kuat hana anggi hayang nginum. Sakalian bari neangan hakaneun euy. Non we nu sakira-kira ngeuna di lebok. Piraku di leuweung eueuh tangkal cau-cau acan mah. Tuh, lebar itu tuh. Jigana aya pakabonan euy. Da geus deukeut ka Pilemburan geuning ieu teh. Tuh tengan sugan aya lebokeun. Cek si Radok paparentah ka si Bengo. Nya Kang, da geus deukeut ka lembur geuningan. Mun teu salama lembur engok anu ngajubluk itu teh Kang. Mending asup ka lembur we atuh Kang. Batane yang ngandahareun di leuweung mah paling oge menang bungbuahan jeung bebetian moal ngeunah tuh Kang. Hanjuk atuh Jung. Kumaha sileung we atuh erek ka lembur erek ka leuweung oge. Keun bae sorangan we. Teu kudu jeung si Dosol. Karunya aing mah neuleuna. Mending ngaleh-leh kitu bakatku lapar meureun. Jung, geura barang siar Bengo. Cek si Radok bari ngareret ka si Dosol anu keur ngalempreh luhureun akar, bangun anu geus ripuheun akar. Nya tukang lah. Pek we daraguan heula di dieu nya. Kuring rek barang siar heula yeuh neang hakaneun ka lembur. Mudah-mudahan we hasil. Keun bae da moal lila nya Kang, dikantun Kang. Geus nyarita kitu mah leos we. Si Bengo ngaleos ti hareupeun si Radok katut si Dosol. Ngajugjug ka Pilemburan anu pangdeukeutna ti dinya rek nyiar dahareun. Para wargi sadayana. Gancangna ieu carita henteu kungsi meakeun waktu sajam oge. Si Bengo geus jebul deui datang. Dina dua leungeunna meuni ranggem ku babawaan anu dibuntel ku daun cau.
berang srog ka hareupeun anu duaan. Tuluy eta babawaanana ditunda hareupeun si Radok. Malah make jeung mawa teko sagarupa anu pinuh dieusian ku cai ente haneut ngebul keneh. Tah geuning teu lila geus jol deui. Ti lembur mana si laing barang siar teh bengok. Uluh geuning meni sagala aya ieu. Aya goreng ulen, goreng cau, aya goreng cimplung sagarupa. Coba meni loba kieu geuning make jeung kapikiran mawa cai jeung teko-teko sagarupa sia teh. Bengok. Kitu ceuk si Radok ditungtungan ku ngagagak seuri. Kadawak we leungeunna ngadawak kana goreng ulen. Wal dihuapkeun langsung diteureuy teu dicapek-capek acan. Kop tah barang darula dosol, mejag-jag sia teh, meungbeng aya dosol. Si dosol teu nembalan. Jug belewek-belewek we. Manehna dahar ngahuap-huapkeun kulup cau jeung goreng ulen disakalikeun bakat kulapareun meureun. Nepi ka beuheungna euleugeugan, matana burial buncelik ka buhulan. Ulah rusuh-rusuh teuing atuh da moal beakeun sia teh. Dosol. Loba dahareun mah dulu. Nginum heula tang nginum. Ceuk si Bengo bari ngahuapkeun kulup talus. Si Dosol teu nembalan, tuluy mehna nginum. Camuel di kana sepancau. Lain ieu teh Bengo. Andika menang ngabadog di mana ieu goreng ulen? Meni loba jeung haraneut keneh geuning. Di mana ieu? Ceuk si Radok penasaran hayang nyaho. Ti warung Kang. Kabeneran waktu uing asup ka dinya tukang warungna keur nonggongan. Teuing keur naon da anu katampo teh ukur bujurna wungkul. Keur suksak siksik jiga nama Kang. Nya uing teh teu loba mikir, langsung we ku kuring dikerin kabeh. Sakur kahakana nu aya dina dadasar warungna. Terus we indit. Terus nyari karek indit tah dina bangku luar warung aya teko. Nya dijingjing we sakalian bari lumpat. Ceuk si Bengo nerangkeun. Pinter ilaing. Doraka si mah Bengo euy. Karunya atuh ke tukang warungna cangkat daganganana geus ludes kabeh jeung teko-tekona. Doraka atuh kitu-kitu mah teh. Lah suka mana karep akang mah nyarita teh. Tiraha urang nyaho kana doraka Kang. Sok we beakeun lah ulah disesakeun lebar. Da ukur wae. Sosanajan teu mawa jeung tekona oge angger we maling ulen mah doraka Kang. Ari geus dieusian mah beuteungna maranehna katara jarag-jag deui. Si Dosol oge geus teu pupuringisan jiga tadi. Antukna geus ngarasa seubeuh beral we. Tiluanana laleumpang deui nuluykeun lampahanana rek mulang ka tempat matuhna. Harita waktu geus ampir nyedek ka wanci asar. Panon poe geus mimiti condong kabeh kulon. Tapi panas nama masih keneh moreret. Bubuhan keur mejeuna usum halodo mangsa harita teh. Sabenerna ari sakali-kalieun mah aya keneh eta oge turun hujan. Ngan geus jarang. Tina saminggu teh paling sakali 2 kali. Kitu oge ukur saparalak henteu gede. Mun ceuk kolot teh mah geus usum dang darat. Geus usum dang darat teh kasebutna teh. Sabot tiluanana keur husula leumpang. Di hareupeunana katingali aya 3 urang jalma keur pating jarega. Jiga nu ngahaja rek megatan jang jalaneun si Radok saparakanca. Ari anu ngabardega dedeganana beda-beda. Nu panghareupna pangawakanana bongkok, tapi senajan bongkok oge katempo paromana mah perenges tur sangar jeung kucem. Ari anu ngajega di belah katuheunana awakna pendek busekel, sirahna botak bolenang heran.
sedangkan seorang deui nu nangtung kencaeunana awakna teh begang langkoyang jika anu kurang nyatu. Kelawi ari itu sah anu ngabadaga ngalangan jalan euy. Tuh tiluan tuh ngadon pating jarga hareupeun jang jalaneun anu rek diliwatan ku urang. Narek naon nya euy, jika nu ngahajar rek megatan ka urang euy, cek si Radok bade reg ngeureunkeun lengkahna. Si Bengo jeung si Dosol oge pating rarandeg eureun, masing-masing panonna malencerong ka hareup. Aduh Kang, begal meureunnya. Lah, sapiraku aya begal. Gening piraku nya apaan waktu lagi geus beak, manya masih begal. Olo waktos nah kabujeng seep wadia balad Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.